Biasa we tabuh 11 namanya masak da ieu mah pangedulan hungkul atuh. Abong kena ngawarung padahal mah da nu ka warung teh teu rame-rame teuing biasa we ngan imah bakat tingku kedul we jam 11 namanya masak sakitu tos lapar tos seueul angen ieu teh nya. Wayahna we urang masak heula ena mah lah. Masak nu aya we, masak godog buncis, sambal sareng ieu nanti masak mie aci nganggo eta unsosin nya urang di samaraan we biasa we bawang bodas bawang beureum dicengek di renosnya baraya terus sisihkan si bawang teh nya nganggo bawang daun saledri digorengkeun we nya si bumbu teh langsung we digorengkeun tadi wasuh heula eta langsung we digebruskeun we diudek-dek diaduknya baraya jeung bingung-bingung mah hirup keun bae kumaha brehna we nya masalah heueuh biaya hirup mah da bakat heueuh sararea oge nya susah urang dijieun bungah we aya namanya teu baraya urang ngabubungah maneh we hirup mah bungahkeun sorangan rek usaha deui heueuh teu baraya ayeuna mah hirup mah urang ngabungahkeun maneh tong disusah-susah urang bungahkeun urang bahagiakeun ayeuna mah lah masak nu aya ge bakal enak we nikmat aya dibungahkeun mah nya teu baraya goreng asin anak tongkol enak digoreng sing garing we digoreng teh tah terus we ayeuna mah urang dahar nya enak nikmat pisan ningali baraya nya hayu atuh urang arembam baraya mangga taruang ka sadayana tos we sakitu heula nya sampai jumpa video berikutnya baraya.